Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mun urang ngapungkeun mah bah, cek si Lili ka bapana. Nah aya kitu musuhna. Mang Pepe nanya kanu jadi anakna. Abah mah kapan ayeuna poe Sabtu? Urang kota sok datang bah, urang kota teh. Marag ka dieu bah. Heuh. Jung atuh cokot lang layanganana. Entong nu gede teuing, ngarahampang. Gelasna nu benangunun cokot di paraseuna kade labuh. Mitra kaum dangu. Sanggeus sagalana sayagi tuluy bapa jeung anak parindah kaburuan. Si Lili mawalang layangan ka sisi pager. Bolana dicekelan ku Mang Pepe. Pungli. Mang Pepe gogorowokan. Si Lili nuti tadi ngabadega bari heheotan nang tang angin. Gura-giru ngapungkeun lang layangan. Nuker dicekelan. Soloyong lang layangan. Nu dingaranan si Geboy ngagigeug. Mitra ari si Geboy teh lang layangan keramat. Lamun cek keramat teh mah unggal malam Jumaah. Sok di beresa sajen. Di beuleman menyan. Di jampe-jampe non ku hanteu. Supaya menang cenah. Soloyong si Geboy ngagigeug can meunang angin. Nyad di kenyadan ku Mang Pepe. Nyadlur beuki lila beuki luhur. Mitra kaum dangu. Baheula mah ngadulang layangan teh sok dina usum katiga. Tapi ayeuna mah sanajan usim ngijih oge, ari aya nu ngamimitian mah der bae. Teu kolot teu budak, ngadon papanasan, marowe korong. Tempatna ge di mana bae. Nu matak pantes boh di tegalan atawa di deukeut jalan sok aya kajadian nu tumpak motor ti juralit lantaran beungna kakeset ku gelas nu nganteng mentasan jalan. Dina kawat listrik rapang lang layangan nyangsang. Sawareh tinggal rancang na wungkul, guntang gantung ketebak angin. Mitra kerjongjon Mang Pepe ngulur lang layangan anak teka nyahoan ti mana datang nah jol breg bae barudak lalaki sabubuhan marawa gantar mudag lang layangan lepas berobot sora pagar ngaborobot trabah di rumpak ku barudak si Geboy geus ngapak mega. Najan ridu ku bubuntut nu dijieun tina bulu merak, tapi usikna teu kurang rikat. Lantaran tali timbana jabadi ukur ngencang atuhu teh. Tina pamatuk kana buntut oge disaimbangkeun. Bang Rakel nya. Hatur nuhun Bang Rakel.
Nepi ka si Geboy mah mun ditegalan bisa nyirorot nutug kana taneuh. Mun sina nyerang bisa ngudag musuh nu ngabalicet dipegat jajalaneunana. Diparet. Kulantaran tukang ngeunana Mang Pepe teh loba dapuran haur jeung aya tangkal muncang nu ngarang kadak. Teka ciri ti tadina jol serepet bae aya lang-layangan tukung ngadeuketan. Rek nyasar bola atuh gancang si Geboy dipulut lantaran cicingna ngagado. Haya. Tong diturunkeun ari wani mah. Haya. Kadenge sora ti kebon hui. Langkongna langkong Cina. Telila bereng rabang lang-layangan anu hargana ukur salawe perakan. Talina ku benang nilon. Atuh nempok kitu mah si Geboy teh ditutugeun. Terus ditampanan ku si Lili. Laan buntut merak lalan. Kumaha? Buntut merak nali laan li. Cek Mang Pepe ka anakna. Ngaras kagok. Nah dilaan bah. Anakna nanya heraneun. Urang ngadudet. Tong ngadu ulur. Loba tatangkalan deuleu. Buntut merak geus dilaan. Dikaitkeun dina pager. Angin mimiting ngadius ngagedean. Pungli. Mang Pepe ngomando gugorowokan. Nganoro kaya si Geboy kerek genenggak geus ting sariat anu rek nyabat. Kumaha teh? Tong nyasar bola atuh Bung. Mang Pepe leungeunna pakupis. Tong loba pidato atuh euy. Ngadu mah kumaha we asal meunang. Ti kebon hui aya nu nambalang. Gelasna nu dewek mah pondok deuleu. Cek si Lili sorana ngengkreng. Tumbuhan ku bulu kelek. Nu matak eueuh buluan. Geus dikurud. Haya. Kuyanggut sia tuh. Kuyanggot sia ya. Kuyanggot. Lebar paranti ngalah hurang di leuwih jurig. Cek si Lili. Sabot si Geboy geus ngahandapan. Lamun teh mah anu nyabet moal kasasar bola. Serepet lang-layangan. Nu digambaran tanggungan baso rek nyabet. Si Geboy sagilek ngagiwar. Nu tadina cicing dihandap ayeuna jadi di luhur. Ayam bae ngageleuyeng. Rada mayung. Bangun nu taya karingrang. Si tanggungan baso nyerang deui. Teka nya ujung berung. Rek ngawel ti handap. Siat si Geboy ngabalicet. Terus nutug mani nyeceb. Ampir kena kana pucuk tangkil. Mitra kaum dangu. Nejo musuhna dipulut si Geboy ge alaunan dipulutan. Rek diadukeun atawa moal euy. Sora budak gede ngagorowok. Mangkat beger kawas nama. Da sorana rada ngalembing. Moal betah keneh ku malayang. Mang Pepe ayem. Nah teh gablag deui teh. Ngan sakieu-kieuna mun leupas teh eueuh gantina. Cek si Lili. Ngarasa diheureuikeun ayeuna mah nu rek nyabet teh lain hiji tapi 3. Si Geboy dikepung teh kenca ti katuhu jeung ti luhureun. Seak si tanggungan baso nyirorot. Si Geboy dipanteng. Barang rek disabet gulagiru nutug. Si tanggungan baso ngudag ka handap nepi ka gelasna abus kana sela-sela dahan muncang. Seak si Geboy ditarik. Kituna teh bari ngararad lang-layangan kenca. Disepek kakatuhu bakat ku hayang puas. Mang Pepe narik nateh bari lumpat. Puguh we lang layangan kenca ngajulaeu. Berebat barudak tukang ngarucu murulang layangan lepas. Tenenjo tincakeun da bari tetanggahan. Borolo wadah nu dipoe dina boboko nu aya di buruan ngaborolo. Kadupa ku barudak
gantawang tidak pura anu ngambek. Tah anak-anak teh tah. Dikebugan gara sia ngaruksak wadah. Ngomong na kitu teh ambut cioh bari norojol ngajingjing tulak. Eueuh nu peupeus hiji ge da puguh piring seng kabeh. Mang Pepe nyengir bari narik si Geboy. Hiji tah pokna bari ngagorowok. Haya lowak kene lalayan dewek maya teu cara silai haya musuhna ngagorowok. Ari eta tanggungan bakso kunaon bete bisa kaluhur cek Mang Pepe. Sanggeus nyahoeun benang musuhna nyangkol kana dahan muncang. Haya tong waka kotak sia tayo rasakeun haya sora kolot nu ieu mah nu tadi katara lang layangan katuhu nyarang si Geboy katutup di jalaneunana rek ngabalicet musuhna kaburu datang kep bae lang layangan teh pada dengkep duanana ngagoeng kawas kolecer ger ti kebon hui nu surak ayeuh-ayeuhan barudak tukang ngarucu kabeh tetanggahan. Gelasna euy panjang cenah bandring euy kitu disangkana rek pageuh teh bet bisa godos si Geboy ngeleuyeung ka belah kenca. Ari musuhna terus ngagoeng lantaran pamatukna suwing kakeset gelas Mang Pepe. Dua tah hah Mang Pepe nyileuweung. Mitra kaum dangu di kebon hui teu aya nu nyorowok. Ukur gegelendang bari pahibut mulut bola puguh wae wiwirang gede mun ngadu nepi ka suwing mah bari ngagoeng kawas kolecer mah. Si Geboy ngalaga deui di Jomantara. Serepet ka kenca, serepet ka katuhu. Sakapeung ngadeukeutan si tanggungan baso anu teu walakaya. Lantaran bolana nyangkol pageuh lebah tumbu dina sambungan antara bola jeung gelas. Haya, pangyawatkeun cek sora teh kebon hui. Elah teu wani, pamali nyabat lang layangan teu walakaya mah. Mang Pepe nembalan. Koplok aki-aki bulu nunggul tehnya, aki-aki bulu nunggul sia. Cek hiji sora. Nasi lain ngomong teh jang jeuh ayo wae. Lawora teuing, dikira dewek sieun ku jelema gede sungut, ha? Dikira dewek sieun ku jelema gede sungut. Lili. Non bah, ka dieu sia, cekelan je bolana. Cek Mang Pepe. Si Lili rikat nyekelan bola. Ari Mang Pepe terus singkil. Gak jelang ngaloncatan susukan. Terus ngagidi ke kebon hui. Sanu tadi nyebut aki-aki bulu nunggul teh, ha? Pokna bari mapai ngareretan unggal beungeut. Si lainnya Mitra ngomong gitu teh bari karawak kana beuheung baju hiji pamuda numpang sesegna. Sok sia lamun nya mah lalaki sia. Tong kalau ngomong. Yo, karek bisa nyasar bola sia geus suaban sia. Temong kana lamun wasen ngadulang layangan deula. Mun geus bisa ngalehkeun nu dewek, bari kasaksian kudu lajo, dewek rek nyembah ka si laing. Ari kakarak boga lang layangan ti warung bari gelasna buatan batur mah halah teu kudu sombong sia. Dewek malang layangan jeung gelasna teh buatan sorangan deuleu, menang ieun sorangan, lain menang mali. Mang Pepe bari nyurungkeun musuhna nepi ka ngadayagdag. Atuh bereyak batur-baturna nyalampeurkeun. Mang Pepe pada ngaronom. Katembongeun hiji pamuda ngaluarkeun rante sapeda tina sakuhna. Barang dihembatkeun suku Mang Pepe miheulaan ngalayang nyamber siku musuhna. Sak, cekuk. Adaw, cenah musuhna ngagero ka beunangan. Mang Pepe ngajadig-jeg leungiteun kasaimbangan. Set masang kuda-kuda teuing. Atuh Mitra geus kitu mah der garelut. Siling seret pada hayang menang.
Mitra ting sabaraha jurus ting sabaraha geprakan. Basa rantai sepeda direbut ku Mang Pepe, sabot bongo hiji tenggelan karate ngahiuk kana punduk. Mang Pepe nepi ka ngoloyong. Siuk cekuk. Alah goblok sia. Dihareup sia wani mah. Mang Pepe malik bari narajang. Sakali ieu panojongna dirawel ku musuhna. Barang rek diparilitkeun, sakilat rantai sepeda ngababuk leungeun musuhna nepi ka peperengkelan. Mitra kaum dangu. Mileungeuh Mang Pepe ngabubak babuk rantai sepeda. Atuh buriah mitra. Barudak ngora teh lalumpatan, sarieun kabeunangan. Geus sidik kitu mah Mang Pepe geleos we balik deui nyamperkeun anakna. Turunkeun li buri teli. Si Geboy di pulutan, di golongan ku Mang Pepe. Sabot kitu si tanggungan baso nu geus pada ninggalkeun gugagigeg beakeun angin guprak we kana congo awi gombong. Ngapung deui sakedeung terus melit dina pucuk awi. Rek supisan Mang Pepe ka imahna. Na atuh anak kurumuy taya hansip duaan. Mang, kena ka kantor hansip ayeuna pisan, cek nu saurang. Aya naon kitu? Duka ku Mang Kebe di ditu. Mang Pepe teu baha kana parentah. Leos bae indit bareng jeung hansip. Teka catur di jalana bareng anjog di pos hansip geus nyampak barudak ngora nu tadi ngayakeun ributan di kebon hui teh ya. Dina papariksaan Mang Pepe pada nembrong, dituduh geus jadi ulon-ulon kaributan. Tapi Mang Pepe teu narima kana eta tuduhan. Galantang meh nyaritakeun kajadian nu sabenerna ti awal nepi ka akhir. Ah, geuning kitu cenah. Ceuk nu ngariksa bari ngadaret ka barudak ngora teh ya. Nu direret mimitina mah teu palemek, tapi teu lila nu bogalang layangan si tanggungan baso ngagebrak beja. Hanya wangakuan ya jelema, wangakuan teu lengkap. Aya masalah pokok anu kumanehna disumputkeun. Masalah pokok kumangkoh nu mariksa nanya. Masalah pokok nu menyinggung perasaan owe. Ngadenge kitu Mang Pepe olohok teu ngarti. Musuhna ngalejeg bari nulak cangkeng. Tersinggung dan tersinggung kumaha koh? Cek nu mariksa nanya deui. Iya lemah unggal rek ngapungkeun layangan sok gorowokan pungli-punglian. Cek nu ditanya. Ngomongna bari nunjuk-nunjuk ka Mang Pepe. Mitra kaum dangu merenggah kitu Mang Pepe seuri nu ngariung arolohok. Hanya kunaon kalah seuri sia. Nanya sok pungli-punglian. Kuring moal mungkir. Bener kuring sok ngomong gitu. Hanya nawasudna. Ngaledek ka dewek. Ngaledek. Nah ngadon nita-nita mulungan lang layangan ka oe. Lowa oe melang layang lowa de lowa di mah. Moal leuwih ka wulungan lang layangan anu murah. Moal. Cek musuhna asa meunang. Pedah Mang Pepe geus ngaku. Ulah kaisinan koh. Kuring mah nyebut pungli so teh nita ka anak kuring nu ngaran si Lili. Pungli apungkeun maksud teh.
Lain itah mulungan ang layangan supaya ngapungan ang layangan kasih lili anak kuring tuh kurang telewi hanas eta aya nu sok ngalakukeun kitu sabodo teuing diri-diri ada geuning tong boroku pantar kuring kudu wajib oge tasarionon. Mang Pepe ngajawab tatag. Dikitukeun teh Hansip mah saleserian lantaran nyarahun memang bener Mang Pepe teh boga anak lalaki nu sok dibawa ngadulang layangan si lili teh nu purah ngapungkeun tukang ngagolongan. Mitra kaum dangu geus kitu mah sidang di kantor Hansip teh terus bae bubar. Kalayan teu kabejakeun pagawe naon eta jelema nu kasigeng ku kecap pungli teh. Nu jelas mah maena teh urang Tionghoa nu boga ngaran Pungli, Cina Toto meureun, incuna Abah Senco, anakna Babah Konghu nu jualan baso babi di Parapatan. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan dipisong.